Teraskeun wa yusallimu jeung aweh salam sahal musolli jalma nu salat ba'da takbirati nasabada takbir ar-rabi'ati nu kaopat. Wassalamu jeung ari maca salam huna dina ieu salat mayit kasalami eta saperti maca salam fi sholati ghairil janazati dina salat salian salat janazah. Fi kaifiyatihi dina tata carana itu salam wa adadihi jeung bilanganana itu salam. Lakin yustahabu tetapi na disunatkeun naon ziyadatu warahmatullahi wabarakatuh. Nambahan lapad warahmatullahi wabarakatuh. Wa yudpanu sabada takbir anu kaopat. Maca doa anu tadi teh nya Allahumma la tahrimna ajrahu. Menang dibaca Allahumma la tuhrimna ajrahu. Menang patah, menang domah. Tinggal digera sarahna. Qauluhu Allahumma la tahrimna bipati ta'i kalawan patah ta'na wa dhamiha jeung domahna itu ta. Jadi menang la tahrimna, menang la tuhrimna. Min haramahu tina lapad haramahu wa ahromahu jeung lapad ahromahu. Wal aula jeung ari nu leuwih utama wal aula jeung ari anu kahiji absahu eta leuwih pasehat. Jadi alus kana dibaca Allahumma la tahrimna. Wa qauluhu ajrahu ay ajras sholati tegasna ganjaran salat alaika mayit. Wa ajral musibati jeung ganjaran musibah bihi ka itu mayit. Fainal muslimina maka saestuna jalma muslim kal udwi eta seperti anggota al-wahidi anu sahiji. Idastaka di mana-mana ngarasa pilara sahaba duhu sawarehna itu udwi istaka tah ngarasa pilara naon kuluhu sakabehna itu udwi. Balikan deui sabada takbir kaopat maca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Tuluy aweh salam. Tah dina aweh salamna tata carana teh teu beda sapertikeun salat anu biasa. Dina bilanganana sarua di 2 kali. Ngan dina salat janazah mah sunnah dina salamna teh ditambahan ku lapad warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngali dina qauluhu assalam tuluyan nu bieu. Huna aya fi sholatil janazati tegasna salat janazah. Qauluhu fi kaifiyatihi kaltifatihi fi taslimatil ula dina aweh salam nu kahiji ala yaminihi aya kaltifatihi saperti ngalieukna jalma musolli pita slimati dina salam al ula anu kahiji ala yaminihi ka belah katuhu jalma wa pisaniati jeung dina salam anu kadua ala yasari ka belah kenca jalma wa qaluhu wa adadihi aya kaunu tegasna buktina salam taslimataini eta 2 salaman lakinil ula tatapina ari salam nu kahiji wajibatun eta wajib wasaniatu jeung ari salam nu kadua mandubatun eta sunat disunatkeun kama seperti perkara fi sholati ghairil janazah anu tetep mah dina salian salat janazah. Qauluhu lakin yustahabu ziyadatu warahmatullahi wabarakatuh. Istidrakun alal kaifiyah wa dhahiruhu anna qaulahu wa dhahiruhu jeung ari dhahirna itu qauluhu anna qaulahu eta saestuna ucapan jalma lapad warahmatullah la yusannu eta teh disunahkeun ieu qauluhu warahmatullah fi ghairi sholatil janazati dina salian salat janazah walaisa jeung lain itu ilhaq milukeun kadzalika eta saperti itu latusanu bal yusanu balik tadi sunatkeun itu warahmatullah piha dina itu salatul janazah
Wa fi ghairiha jeung dina lian itu salat janazah. Wa yudfanu jeung dikubur naon al mayyitu mayit fi lahdin dina rongan atawa sangkredong mustaqbilal kiblati bari anu madep ka kiblat. Wal lahdu jeung ari lapad lahdu bipatil lami kalawan patah lamna. Wa domiha jeung domahna lam menang lahdu menang luhdu. Wa suku nilha nilhai jeung sukun hakna lah atawa luh. Ma eta perkara yuh paru anu dikeduk ieu ma fi asfali janibil qabri dina belah handap gigir kubur. Minal kiblati ti arah kiblat. Qadroma kalawan saukuran perkara yasa'u anu ngalegakeun ieu ma al mayyita ka mayit. Wa yasturu jeung nutupan ieu ma hu kaitu mayit. Ayeuna rek martelakeun masalah ngubur mayit, tadi salat mayit. Ngubur mayit teh dina liang lahat bari madep ka kiblat. Naon ari lahad teh? Lahad teh liang anu aya dina sisi kubur anu aya di arah kiblat. Kan ngagali jang kuburan. Tah teh pan dihandapna teh sok dilogakeun saeutik geuningan. Tanu kitu disebutna lahad atawa rongan ya. Tinggal sarahna jajaran ka 7 ti handap. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayasturu yen nutupan jalma al qabra kana kuburan ing dadapni dina nalika ngubur mayit. Bisaubin ku pakean wanahwi jeung saumpamana saub. Di urang mah sok ku samak. Rojulan eta lalaki kana bukti naon al mayyitu mayyitna awi mro'atan atawa eta awewe. Wa huwa jeung ari itu satru nutupan piha di imro'ah akidun eta leuwih dikeukeuhkeun. Wa sunatu jeung ari sunatna adabnu eta ngubur mayit pi ghairil laili dina lian peuting. Jadi alusna mah ulah peuting gitu. Wa waqti karahati sholati jeung lain waktu makruh salat. Memeh duhur bada asar. Wajaja jeung menang itu wajaja jeung menang bila karahatin kalawan teu makruh naon dapnuhu ngubur itu mayit lailan ti peuting mutlakon kalawan mutlak. Wa waktu karahati sholati jeung ari waktu makruhna salat idalam dina di mana-mana henteu ngenya-ngenya jalma. Wa ila jeung lamun teu ieu lam yataharar pala yajuju maka teu meunang itu dapnu. Wakila jeung dicaritakeun naon yukrohu dimakruhkeun itu dapnu. Wa dapnu jeung ari ngubur fil makbaroti dina pakuburan abdullah telu utama minhu tibatan dapnu pi goriha dina lian itu makbarah. Lianala supaya yan ngarawat naon alma itu mayit doa almarina kana doana jalma nu ngaliwat kabeh. Pan lamun ngaliwat ka kuburan sunah maca salam assalamualaikum ya alal kubur supaya menang doa eta gitu. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayufdo yen dirapetkeun diantelkeun naon bi khaddihi pipina mayit ilal ardi kana tanah. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon ayuj'ala yen dijadikeun saha lahu pikeun mayit naon parosun amparan wa mahaddatun jeung bantal
aosun dukun atawa peti lam yuhtaj anu teu dipikabutuh naon ilaihi itu parasun wa mukhadah ilaih li anna dalika karna saestuna itu ja'lu tina yuj'alu ja'lu ido atu malin eta ngalelebar harta li ghairi gordin kalawan teu aya tujuan. Ama ini taja anapun lamun dipikabutuh naon ilaihi itu parosun ilaih lina dawatil ardi karena lodokna taneuh wanahwiha jeung li saumpamana ieu nadawah pala yukrahu maka teu dimakruhkeun itu ja'lu. Tingali deui 255 jajaran kahiji ditungtung aya wasuila ditaros naon anhipatil janajati tina hampangna janajah wasak liha jeung beratna ieu janajah. Pakola maka ngawaler ahlus sapinah tadi ke wasuila ditaros ahlus sapinah an khifatil janajati wasakliha pakola maka ngajawab ahlus sapinah ida khofat dimana-mana hampang ieu janajah pasohibuha maka ari anu bogana ieu janajah syahidun eta maut syahid li anna syahida karna saestuna anu maut syahid hayun eta hirup wal hayu jeung ari anu hirup akhofu eta leuwih hampang minal mayiti tibatan mayit wa yusanu jeung disunatkeun naon aya kipa yen ngadeg saha jamaatun jamaah ba'da dapnina sabada ngubur mayit yas'aluna bari mararenta atawa nyuhunkeun ieu jamaah lahu pikeun mayit atasbita kana tasbit netepkeun li annahu karna saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana eta buktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida parogo di mana-mana rengse Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min daptil mayit tina ngubur mayit wa qopa tah ngadeg Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabri luhureun kuburan mayit wa qala jeung ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbita. Istaghfiru kudu mamentakeun hampura aranjeun kabeh li ahikum kadulur aranjeun kabeh was'alu jeung kudu marenta aranjeun kabeh lahu pikeun akhikum at-tasbita kana tetepna iman pa innahu maka saestuna ieu mayit al-ana ayeuna yus'alu eta keur ditanya ieu mayit wa yusanu jeung disunatkeun naon talqinuhu nalkinan mayit aidon deui wa yugni jeung nyugihkeun anhu tina itu talqin naon adu'a'u ngaduakeun bitasbiti kana tetepna iman wala yulaqonu jeung ulah ditalkinan saat tiplu budak leutik wa nahwu jeung saumpamana itu tiplu miman nyatana ti jalma lam yataqaddam anu teu miheulaan hukaman naon taklipun pameredih sara li annahu karna saestuna itu tiplu la yubtanu eta henteu dipitnah itu tiplu fi qabrihi dina kuburna itu tiplu wa kadzalika jeung saperti itu jeung eta tetep saperti itu tiplu annabiyyu ari para nabi ari nabi wa syahidul ma'rakati jeung anu maut syahid dina campuhna perang pala yulaqanani maka henteu ditalkinan ieu nabi jeung syahid li annahuma karna saestuna nabi jeung syahid la yus'alani eta henteu ditanya ieu nabi jeung syahid wa tundabu jeung disunatkeun naon ziaratul kuburi ziarah ka pirang-pirang kubur rijali pikeun pirang-pirang lalaki li tadzakuril akhirati pikeun ngeling-ngeling kana akhirat wa tukrahu jeung dimakruhkeun itu ziarah minan nisa'i ti pirang-pirang awewe li jaj'ihinna karena ngarosulana itu nisa wakilati sobrihinna jeung saeutik sabarna itu nisa maksudna ieu mah jarah ka keluargana ti eta awewe
Wa mahalul karohati jeung ari tempatna pamakruhan pakot tungkul ala yastamila eta yen teu ngawengku naon ijtima'uhunna narima pakumpulna itu nisa ala muharramin kana nu diharamkeun. Wa illa jeung lamun henteu itu yastamilu haramun eta haruma tah haram itu ziarah. Wa istasna jeung diistisna min dalika tina itu tukrahu naon qabru nabiyina kuburan nabi urang sadaya sallallahu alaihi wasallam. Patundabu maka disunatkeun itu ziarah qabri nabiyina lahuna punten. Patundabu maka disunatkeun lahu pikeun nisa naon ziaratuhu ziarah ka nabi urang ka nabiyina. Wayam bagi kama qala saha Ibnu Rib'ah anna kuburo sairil anbiya'i saestuna pirang-pirang kuburan sasesana pirang-pirang nabi war auliya'i jeung pirang-pirang wali kadzalika eta tetap seperti itu yundabu. Wa yundabu jeung disunatkeun naon ayakula yen maca saha azzairu jalma anu ziarah kana lapad Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana walakum al-afiyata. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Wa ayaqra'a jeung yen maca itu jair ma kana perkara kana surat tayasaro anu gampang ieu ma minal Qur'ani nyatana tina Al-Qur'an ka surat Yasin saperti surah Yasin. Wa yad'u jeung ngaduakeun itu jair lahum pikeun itu ahlul kubur. Wa yuhda jeung dihadiahkeun itu wa yuhdi jeung mere hadiah itu jair sawabadalika kana ganjaranana itu ma tayassaro minal Qur'an lahum pikeun ahlul kubur. Wa ayata sodako jeung yen nyodakohkeun itu jair alaihim ka ahlil kubur. Wa yanfa'u jeung manfaat hum ka ahlul kubur naon dalika itu ad-du'a'u yaqra'u yatasaddaqo payasilu maka tepi naon sawabuhu ganjarana itu dalik lahum ka ahlul kubur. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayakruba yen ngadeuketan itu jair minal majuri tina anu dijarahanana ka qurbihi saperti dekeutna itu jair minhu timajur hayan bari keur hirup. Wa ayu salima jeung yen maca salam itu jair alaihi ka majur min kibali ra'sihi tina palebah sirahna itu majur. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon takbilul qabri nyium kuburan wastilamihi jeung istilam kisbai kana itu kubur. Wa misluhu at-tabutu tilu jajar kahanap. Wa yundabu jeung disunatkeun naon wad'u nahwil jaridi neuneun atawa nancebkeun saumpama pelepah dahan pelepah al-ahdori anu hejo warohani jeung sesengitan alal qabri luhureun kuburan kama seperti perkara jarot anu berjalan bi kalawan emak naon al adatu kabiasaan li annahu karna saestuna itu nahwil jarid yastaghfiru eta mangmentakeun hampura itu nahwil jarid lil mayiti ka mayit madama dina salagi langgeng itu nahwil jarid rutban eta baseuh. Wa tasbihu jeung ari maca tasbihna itu nahwil jarid akmalu eta leuwih sampurna min tasbihil yabisi tibatan maca tasbihna anu garing
5 karena saestuna perkara pihi anu eta tetep dina itu rutban dina baseuh min nau'i hayatin tina warna kahirupan. Terus kahanap qauluhu pilahdin nudban tegasna sunat panadmu maka padapnu maka ari ngubur pihi dina itu lahdu abdulu eta leuwih utama minhu tibatan itu dapnu tibatan itu lahdu. Pisaki minhu tina itu lahdu. Pisaki dina bebelah taneuh in solibat lamun teuas naon al ardu taneuna kama sayad kuruhu kana emas sasari. Paing kanat maka lamun bukti naon al ardu taneuna rohwatan eta muruhmuy ngeprul muruhmuy. Kola padapnu maka eta maka ari ngubur pisaki dina bebelah abdolu eta leuwih utama minhu tibatan dapnu pilahdi dina rongan. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ayusnada yen disarandekeun naon wajhul mayiti beungeut mayit wa rijlahu jeung dua suku mayit ila jidaril qabri kana dingding kuburan. Jadi si beungeut mayit antelkeun jeung suku mayit teh antelkeun kana taneuh kana dingding taneuh kuburan eta. Teruskeun wadapnu jeung ari ngubur pilah di dina rongan abdulu eta leuwih utama min adapni tibatan ngubur pisaki dina bebelah lelegah bebelah atawa logak in solubat lamun teuas naon al ardu taneuna wasyaku jeung ari lapad syaku ayuh paro eta yen dikeduk naon pi wastil qabri tengah-tengah kuburan kan nahari saperti walungan. Wa yubna jeung diadegeun atawa dibangun naon janibahu dua gigirna itu qabru. Wa yudau jeung diteuneun naon almaitu mayit bainahuma antarana itu janibah. Wa yusqafu jeung ditutupan naon alaihi itu qabru bi labinin kubata wa nahwi jeung ku saumpamana labin. Ngubur dina lahad eta teh leuwih utama tibatan ngubur dina liang di tengah-tengah eta saki teh tengah-tengah. Ai saki mah siga solokan gitu tah. Jadi tengah-tengah kuburan tuluy ngagali tengah-tengah eta saki. Ai lahad mah kan di sisi gitu. Ieu mah siga solokan. Kecuali lamun taneuna muruhmuy. Maka lamun taneuna muruhmuy mah eta teh nyieun lahad moal mungkin. Sabab bakal muruluk deui. Tah lamun taneuna muruhmuy mah maka alus keneh ku saki atawa nyieun lologak teh di tengah-tengah gitu. Kumaha pan najan nyieun logak nyieun solokan di tengah-tengah oge anggar we taneuna muruhmuy gitu. Maka gigir-gigirna eta teh make bataan supaya si mayit henteu nangkarak gitu. Diganyel lah. Di urang oge pan lamun nyieun lahad eta teh palebah tonggongna bujurna awakna eta teh pan dihalangan ku babantalan tina taneuh teh geuningan gitu. Tah lamun di tengah-tengah mah siga solokan gitu maka tahan ku bata lamun taneuna muruhmuy gitu. Pokona mah supaya si posisi mayit ulah nepikeun ka nangkarak. Wa yudau jeung diteuneun naon almaitu mayit ingda muakhiril qabri dina lebah tempat akhirna kuburan.
Wa fi ba'din nusahi jeung eta tetep dina sapalih salinan matan ba'da mustaqbil kiblati dina sabada lapad mustaqbilal kiblat ziyadatun ari aya panambah wahia jeung ari ieu ziyadah wa yusallu jeung ditarik itu mayit min kibali roksi tina lebah sirahna mayit ae silan tegesna kalawan tarikan biripkin kalawan alon la bi'anpin henteu kalawan keras wayakulu jeung ngucapkeun saha Allah di jalma yalhadu anu ngurebkeun ieu alladzi hu kamayit kana lapad bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sunat neuneun mayit jeung pasaranana teh dina sabaraha digarotongnya eta teh sunat disimpen dina pakuburan belah kidul. Jadi maksudna muakhirul qabri teh belah kidul eta teh. Tungtung pakuburan belah kidul. Beda jeung adat di urang. Da di urang mah galib-galibna eta si pasaran teh sok disimpen di hareupeun kuburan. Maka nu leuwih alus jeung leuwih nyunah mah eta si pasaran teh teu neueun di belah kidul. Tuluy digolosorkeun gitu. Digolosorkeun ke belah kaler. Kanu dihandap nampanan. Malah dina matan sejen mah aya lapad wa yusallu maksudna teh disunatkeun sabada mayit diasupkeun kana lahad kudu dibetot sirahna ngan metotna ulah tarik teuing lalaunan metotna supaya lempeng eta si mayit bari si jalma anu nampananana atawa jalma nu rek nguburkeunana sunat maca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ngan ngalirik kana sarah mah sunah ngabetot sirah mayit teh dina waktu ngaluarkeun mayit tina pasaran. Lain mayit geus diasupkeun kana liang lahad. Jadi sunat nama kitu pasaran belah kidul tuluy si mayit digolosorkeun ditampanan kudu dihanap nu dihanap maca bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudau jeung di wa yudja'u jeung disangigirkeun itu mayit fil qabri dina jero kuburna ba'da ayyumaqa dina sabada yen dijerokeun itu kubru qomatan kalawan satangtung wabastotan jeung sabeber tampah wa yakunu jeung bukti naon al ittija'u nyangigirna mayit mustaqbilal kiblati eta anu nyanghareup ka kiblat. Palau dupina maka lamun dikubur mayit mustadbirul kiblati bari nu kangan kiblat au mustalkian atawa nangkarak nu bisa tah dibongkar itu mayit nu bisa dibongkar digali deui itu mayit wa wujjiha jeung dipadepkeun itu mayit dil kiblati ka kiblat malam yatagoyar dina salagi can barobah itu mayit. Cara ngubur mayit sabada nyieun kuburan jerona eta teh satangtung jalma wabastotan jeung salebar tampah saleungeun lah carana eta si mayit disangigirkeun tur dipadepkeun ka kiblat. Atuh lamun mayit dikubur bari nangkarak
atawa bari nukangan kiblat, maka eta si mayit wajib kudu digali deui, kudu dibongkar deui. Kitu soteh digali deui. Lamun eta si mayitna encan barobah. Kumaha lamun geus robah? Geus robah mah nya geus we. Tingali qauluhu wa yurja'u jajaran ka 8 ti luhur. Ayudou tegasna diteuneun ieu mayit ala janbihi netepan kana gigirna mayit tujuban kalawan wajib. Wal abdulu jeung ari nu leuwih utama kaunuhu eta buktina itu mayit alal janbi eta netepan kana gigir teh lambung al aimani anu belah katuhu kama fil ittijai ing dan naumi saperti perkara fil ittijai anu tetep ma dina nyangigir ing dan naumi nalika rek sare. Paingkana maka lamun bukti itu ittija alal aisari eta netepan belah kenca kuriha tah dimakruhkeun itu aisar. Walayun basu jeung ulah digali deui itu mayit. Jadi teu naon nyangigir ka belah kenca. Pedah makruh. Wayun dabu jeung disunatkeun naon ayubdo yang diantelkeun naon bihoddihi pipina mayit ila ardi kana tanah. Kama seperti perkara marwan geus kaliwat ieu emak geus tadi eta mah. Terus kahanap qalu bada ayu maqa bil aini aw bil gaini ayu jadu fi huprihi li jihatil asfali wa qaulu qomatan wa bastotan ae qadra qomatin tegasna saukuran qadra qomati rajulin tegasna ukuran satangtung lalaki mu'tadilin anu meujeuhna wa bas totayadaihi jeung sabeber tampah jeung sabeber dua leungeun jalma, dua beber leungeun rajul ilal a'la kaluhur. Wadalika jeung ari itu qomati rajul nahu arbaati adruin eta saumpama 4 pirang-pirang siku wanispin jeung satengah. Kama seperti perkara sawaba nu ngabenerkeun nu kana masa Nawawi. Panjangnya, tapi kieu maksudna. Wal muradu jeung anu maksud bidira'il adami eta sikuna bangsa Adam. Wa huwa jeung ari itu dira'il adami sibroni eta 2 jengkal. Takriban kalawan kurang leuwihna. Pala yunafi. Wa yustahu jeung diratakeun naon al-qabru kuburan. Wala yusnamu jeung ulah dipucukulkeun itu kubur. Wala yubna jeung ulah diadegkeun, ulah dibangun naon alaihi itu kubur. Wala yujassasu jeung ulah diapuan, maksudna ditemok atau diapuan. Ayukrahu tegasna dimakruhkeun naon tajsisuhu ngabodasan itu kubru bil jasi ku apu. Wa huwa jeung ari itu jasi an-nauratu eta apu al musammatu anu dingaranan bil jairi ku adukan. Sunat kuburan teh diratakeun jeung diluhurkeun saeutik. Keur naon? Pikeun ciri supaya ulah ditincakan ku jalma-jalma anu ngaliwat. Ulah dipucukulkeun. Maksudna ulah dipucukulkeun teuing. Asal da leuwih saeutik we gitu. Ulah rata teuing, ulah dipucukulkeun teuing. Jadi ulah dipucukulkeun siga tonggong sapi, tonggong sapi memucukul pisan. Jeung ulah di bangunan. Maksudna ulah di bangunan di dieu ulah di saungan. Malah ulah di tembok eta pakuburan teh. Tegasna makruh hukumna nembok pakuburan. Tingali jajaran kaopat. Qalu yustahu ayaj'alu tegasna dijadikeun itu kubru mustohan
kana diratakeun mustawian kalawan rata saestuna lahu eta tetep pikeun itu kobru sathun ari loteng saeutik luhurkeun qaluhu wala yusnamu ae layuj'alu ulah dijadikeun itu kobru musnaman kana anu dipucukulkeun kal jamaluna seperti pirang-pirang onta ala hayati sanamil ba'iri netepan kana tingkah punuk onta mun urang mah siga punuk sapi gitu. 7 jajar kahanap tungtung aya wayukrohu jeung dimakruhkeun naon ayuj'ala yen dijadikeun alal qabri luhureun kuburan naon mudillatun iuh-iuh li anna umaro karna saestuna Umar radhiyallahu taala anhu amin ra'a eta ningal Umar kubatan kana kubah panaha tuluy ngahindar itu Umar ha kana itu kubah wa qala jeung ngadawuh Umar da'u kudu ningalkeun anjeun kabeh hu ka itu mayit yudillu bakal ngiuhan hu ka itu mayit naon amaluhu amalna mayit wa yusanu jeung disunatkeun naon aya doa yen neuneun jalma ing darosihi deukeuteun sirahna jalma hajaron kana batu au khosabatan atawa kana kayu aw nahwihima aw nahwahuma atawa saumpamana hajar wa hosbah li annahu karna saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa doa eta neuneun Nabi sallallahu alaihi wasallam ing darosi Usmana dicaketeun mastakana Usman bin Mad'un sohrotan kana batu gede wa qala sareng ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam a ta'lama naha apal anjeun biha kana itu sohroh qabro ahi kana kuburan dulur kuring wadpanu jeung ngubur kuring ilaihi kana itu kobron man kajalma mata nu maot man min ahli ti dulur kuring ae ahihi tegasna dulur kuring minar rodoati tina sasusuan li annahu karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun eta tebuktos tebukti lahu eta tetep pikeun Nabi saha akhun dulur lalaki minan nasabi tina turunan tina sanasab jadi keur tetenger teunan batu atawa kai wayundabu jeung disunatkeun naon jam'u aqaribil mayiti ngumpulkeun pirang-pirang karabat mayit pi maudiin dina tempat wahidin usahiji minal makbarati ti makbarah li annahu karna saestuna itu jam'u ashalu eta leuwih gampang ala zairi kana ngajarahan kajalma nu jarah jadi alusna mah ngubur teh keluarga gitu ngalingkung aya kuburan keluarga supaya nu jarah gampang wala yujlasu jeung ulah didiukan naon alal qabri kuburan terus